sorangan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan nah eta teh merkosa karya sorangan jadi kitu nya udah wakan nyalakeun batur ihdina siratal mustaqim naon teh Kang eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah artina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran da pangeran mah mere beja teh lempeng anu mengko teh sia paingan ka cilaka tuh ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti terus